mah paling rajin di mana-mana. Dat kuring tukang nguriling ke mana-mana. Alhamdulillah pengajian di mana-mana pinuh ku ibu-ibu. Rek rutinan minggonan, rek muludan rajaban, rek berang, rek isuk, rek peting, ibu mah hadir baik. Hebat ibu-ibu. Tak kuring mah di Cikampek di Karawang mun ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan disebarkan 200 nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 molor nu hiji batu mamatahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu mah teu olok undangan cukup 2 undangan ka 2 desa nu datang 2000 tah ibu-ibu teh kitu kompak ngan olok kejo eta masalahna awewe teh tekaop diasongan kadaharan teu ngitung menit detik ge ledis beak jeung piring-piringna leungit eueuh. Mun nyuguhan bapak-bapak awet bieu di imah Kang Haji eueuh nu noel-noel cau jeruk bapak-bapak mah kararieu we modus eta teh nempo batur meleng cau leungit hiji dikantongan ku bapak-bapak sok kodokna kantong calana bapak-bapak pasti aya cau na teu menang mesek deui ih cau raja eta raja bulu cicing nini tong milu nyengir cicing kos nu ngarti bae ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Sambil dibagikan konsumsina tapi tetap ibu fokus ka dieu tu kudu silih akurkeun sarua nu beda mah berkat aing eta nu beda mari kudu silih akurkeun segala rupa bu ka dieu bu fokus
Ieu nya ngeurepan ibu-ibu kieu resikona bieu sok cuek jeung kiai kudu dicarekan bae. Ai ngaji mah pangrajinna ibu-ibu teh ngan balik ngaji tara mawa ilmu soal di pangajianna cuek jeung guru. Tos ka dieu fokus nu tos kabagean ka dieu ningalina ka dieu look at me you and me look-lookan gitu padele-dele gitu. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring deui hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar, masyarakat Kampung Jembatan Merah 2, keluarga besar Kolam Renang Vilarmas, Kang Haji Express, alhamdulillah beserta keluarga besar nu sami kusim kuring deui hormat nu jadi sabab urang bisa hadir ngariung dina wengi ieu hakikat izin Allah dina raraga meeling ngagungkeun dilahirkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabab tina proses Kang Haji panitia sadayana melewati proses hayang kikieuan teh mungkin dua proses, hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Perjuanganana naon? Tos lami Kang Haji nyirian tanggal neangan alamat si Asep Mubarok eta hiji perjuangan hayang ngayakeun muludan kieu. Pengorbananana harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankeun katingali ku urang. Aya tenda, aya sound system. Ya di mana sound system ya? Nu ti dieu. Aya kori. Naon nu dikorbankeun? Harta. Aya tuangeun leuteun. Harta dikorbankeun. Ayeuna anu keur diparebutkeun ku ibu-ibu tuh. Tos panitia entos sok supaya henteu miluan ceramah. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun. Moal rapih ieu tempat. Lamun taya kerja keras para panitia ngabebenah ieu tempat nu dikorbankeun tenaga. Ieu pot kembang ujug-ujug aya di dieu, panusaha ieu dibawa ka dieu. Henteu indit sorangan digotong make tenaga. Pikiran dikorbankeun. Sieun teu jadi ieu acara. Sieun si Asep Mubarok teu datang. Panitia wirang. Pilar Mas di saatan caina. Berkorban pikiran. Ya sok sanajan ayeuna geus lewat level 2, level 1 tetap urang tetap waspada. Da ikhtiar mah wajib. Allah nu nangtukeunana. Nah kadang-kadang nu maot ge lain gara-gara corona ieu lolobana ge lain. Aya nu sebabna cenah sababiana corona, aya nu ngahuleng maot. Ngahulengna di jalan tol. Nu ragrag tina ayunan maot deui. Ayunanana 200 meter ripuh paneta. Hakikat Allah nu nangtukeun, tapi tetap urang ikhtiar. Sehingga kamari aya berita sepintas bahwa Indonesia termasuk ranking ketiga yang paling sukses menanggulangi COVID. Normal deh insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Lila teuing cicingna si corona. 2 tahun leuwih kedeung deui meureunnan ulang tahun katilu saya teh. Pan jadi ngariweuhkeun sarerea. Lain sa Indonesia, sa dunia. Khususnya Indonesia nu gawe ulah karyawan teu meunang ka mana-mana, nu sakola cara ricing mungkin bararodo budak nu pinter indungna da indungna nu ngagawean indungna sakola SD deui ayeuna mah indungna anakna mah nyetel HP we nyetelan YouTube nemuan serempak kayak gambar cangcut
budak SD ayeuna geus nyaho nu kitu gara-gara daring teh. Ya Allah, termasuk kiai ustad mubalik kaberod-berod satahun kuring nganggur atuh batal kabeh gara-gara neng corona. Dos bu tetap fokus ka dieu, coba bari perhatikeun, hei tong ngobrol mimin tati nunung ya ebah kudu di absen ku aing ieu teh. Coba ka dieu perhatikeun tuh ngobrol wae itu si Nopi itu ya. Oh iya cuek wae deui. Aci, ka dieu perhatikeun. Aya be Aci. Ya eta Aci di mana-mana aya wae. Sararea diuji. Berarti lamun sadun ya Asep, ieu mah geus tegoran ti Allah, jelas tegoran sabab geus loba ting jalma sararombong di dunia. Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, basa nyieun senjata-senjata canggih, pembunuh massal. Tapi ketika ku Allah ditegor, Allah nyiptakeun hiji pelor bari leutik teu katingali, corona ngaranna. Amerika, Rusia, Korea kelabakan, teu mampu nyang hareupan. Ulah sombong. Ngan di mana geus datang teguran ti Allah, kabeh kabagean satu mangkanangka semua kena getahnya. Mata kudu nurut ka kiai ka ulama teh ulah ngalawan deelingan teh. Ieu mah deelingan ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge teu ngarugikeun batur ieu. Ceuk saha teu ngarugikeun batur, datang mah teguran ti Allah berupa bencana musibah, kabeh kabagean rugi. Makanya ya muludan sing jadi benteng khusus orang jembatan 2 ya mudah-mudahan orang baros sing dijaga diraksa ku Allah dijauhkeun tina balahi amin ya Allah ya Rabban. Aya pengorbanan harta tenaga pikiran sadayana eta pengorbanan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ieu bungkusanana nu mana aya eusi tina eta cangkang tina eta bungkus nu mulia. Naon eusina? Pangajian. Eusina naon ayeuna? Pangaosan. Eusi bungkusanana mulia bagus da cangkangna ge bagus memperingati Maulid di eusian ku pangajian ku pangaosan. Mulia kumaha pengajian pangaosan pan pangajian teh tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung katerangan singsa jalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung ulama jeung kiai menang ilmu menang doa maka balik ti pangajian bakal jadi jalma-jalma anu berharga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin semangat mantau henteu. Pengajian gigireun imah pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu, Bu? Salaki ibu eta teh. Isuk ditanya kunaon Kang penting teu ngaji? Lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge na kudu aya perjuangan jeung pengorbanan tadi oge. Naon perjuanganana rela lempang ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbananana rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Sementara tinggalkan milu ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai balik menang ilmu insyaallah jadi harga. Saya tak amin. Iya mah jang bapak-bapak lain jang ibu-ibu da ibu-ibu mah paling rajin di mana-mana. Dat kuring tukang nguriling ke mana-mana, alhamdulillah pengajian di mana-mana pinuh ku ibu-ibu. Rek rutinan minggonan, rek muludan rajaban, rek berang, rek isuk, rek peting, ibu mah hadir baik. Hebat ibu-ibu. Tak kuring mah di Cikampek di Karawang, mun ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 200, nu datang 5an. Aki-aki kabeh, nu 4 molor, nu hiji batu. Mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu, ibu-ibu mah teu olok undangan. Cukup 2 undangan ka 2 desa, nu datang 2000. Tah ibu-ibu teh kitu kompak ngan olok kejo. Eta masalahna awewe teh.
Tekaop di asongan kadaharan tenghitung menit detiknya ledis beak jeung piring-piringna leungit eueuh. Mun nyuguhan bapak-bapak awet dia di imah Kang Haji eueuh nu noel-noel cau jeruk bapak-bapak mah kararieu we modus eta teh nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau na teu menang mesek deh ih cau raja eta raja bulu cicing nini tong milu nyengir cicing kos nu ngarti bae Alhamdulillah ibu-ibu paling semangat di mana-mana. Isuk-isuk kayak rutinan ibu-ibu mah hadir padahal di imah loba pagawean rela pagawean di imah ditinggalkan nyeuseum make we balik ngaji aya nu kitu jabunya bahkan anu nekat ka pangajian mamawa seseuhan arek naon ais yayah nyeusuh kiai meureunnan paling rajin ibu-ibu ngan aya nganan ibu-ibu teh rajin ngaji tapi balik ngaji tara menang ilmu sabab rame ngobrol bae ngomongkeun tiung batur atuh tiung maneh pikiran can lunas da loba katingali cirina nu lunas nu can lunas beda tiung nu nyengsol saeutik can eta 3 bulaneun deui tuh itu diomekeun itu geus lunas geus tiung nalesang mun bapak-bapak ngaji hebat rapih jempling dasar are mantak bapak-bapak lamun ka pangajian anu pangheulana di tembok di majelis naon lamun teu tembok tihang asal aya tembok aya tihang ngatur ngeuna strategi ngeunaheun nempelkeun tonggong kana tihang kadituna strategi kedua nilepkeun hulu tek kadituna nya geus nasrib dah daro yudah diru dah diran molor ya Allah. Doakan dia pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh teu istilah jelema rajin sedekah jadi sangsara teu aya justru ku sedekah ngeupanan rezeki nu can didatangkeun ku Allah bahkan lamun aya boga cita-cita can dikabul ku Allah eupanan ku sedekah cenah eta saur Nabi man arada ay yaqdiya hajatahu fal yuqaddim hadiyataha sehingga jalma nu hayang dihasilkan rezeki disukseskan bisnis maka kudu ti heula ngaluarkeun hadiahna kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna saur Nabi deui istanzilur rizqi bis sadaqah eupanan eta rezeki turunkeun eta rezeki kunaon ku sedekah eupanna aya nuzulur rizqi bis sadaqah maka teh istilah jalma rajin sedekah jadi sangsara teh aya mana kosomalun min sodakotin bal yazdad harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ku Allah khusus anu geus berkorban jang muludan ieu sing leuwih lancar rezeki usahana jang bakal ibadah khusus nu halala diri dieu geus berkorban ngorbankeun naon tanaga lempang teh imah ka dieu hayang milu ngabungahkeun para panitia dina acara Maulidur Rasul mudah-mudahan balik ti dia sing gampang rezeki jeung usaha jang bakal ibadah amin ya Allah ya Rabbal wabil khusus para alimin ulama para kiai para asatid guru-guru sim kuring nu sami napahati di haflah mubarakah nu kalintang ku sim kuring dipi hormat mudah-mudahan doakeun para ulama para kiai para asatid sing diparanjangkeun yuswana dipaparinan sehat dohir batin ditambih-tambih barokah ilmuna berkah milik rezekina turunan-turunan sing saroleh salehah sing mampu neruskeun perjuangan anak aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri bil khusus kersana Pak Lurah oge bil khusus kersana Pak Kapolsek Kecamatan Baros alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita berserta aparat yang lainnya mudah-mudahan kudaek silaturahmi aparat yang ulama lain bersaing tapi bersanding insyaallah ya kolaborasi nu bagus pikeun nyalametkeun diri urang masing-masing fid dunya wal akhirah salihlah pemimpin daek silaturahmi ka ulama insyaallah berkah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain tipain mang orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala
Salawat mewah salam kalujengan bagi tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para duriyah-duriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dia aya banner nu dicetak ku panitia sengaja, banner baligo nu ngajeblakna panggung lain sakadar hiasan dinding panggung lain. Secara tidak langsung panitia mere jasa, geus nyieun jasa kamu balik supaya mubalik henteu tatanya ka panitia. Ceuk Kang Haji tong nanyakeun tema, tong nanyakeun alamat, baca bae ku sia sorangan Asep. Cek Haji Express. Berarti panitia geus boga jasa ka kuring. Kuring teu riweuh tatanya, tinggal maca bae. Atuh kuring ge kudu ngabales jasa batur anu geus boga jasa ka kuring. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Leres teh? Maka kuring dibalas jasa Kang Haji di dieu. Mayar jasana kumaha dipangmacakeun ku kuring. Keun teu kajelaskeun ge atuh pangmacakeun, cek Kang Haji teu badir aing nyetak baligo, ternyata dibaca. Bener teh Kang Haji? Heueuh kitu atuh. Tah kitu. Hese ngomong teh. Di dia aya kalimat orang baca, kolam renang Pilar Mas, berkah, amin. Jembatan Merah, Baros, 20 November 2021, 15 Rabiul Akhir, 1443 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Azhar 21. Qori Muhammad Rizqan, Qori Banjarmasin, peringkat ketiga terbaik MTQ internasional di Turki. Mubalig aing. Capek Express. Kita maca aing. Di dia aya kalimat peringatan. Ieu kalimat peringatan mimilu bae. Rek muludan, rek rajaban, rek muharaman eta peringatan mimilu bae. Bulan Rajab aya deui peringatan Isra Mi'raj, Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi, Muharram peringatan Tahun Baru Islam, Ramadan peringatan Nuzulul Quran, peringatan nempel wae ieu kalimat peringatan. Nah, kalimat peringatan mimilu wae tiap acara tablik Islam, sabab kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna spesial. Naon makna peringatan? Hiji, makna peringatan aya nu diinget-inget. Dua, makna peringatan aya nu diingetan. Tilu, makna peringatan aya nu boga ingetan. Beda-beda. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Sanu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya mampu urang nyontoh menteladani akhlak mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Nah, Nabi kudu diinget-inget supaya urang diinget-inget ku Nabi engke di yaumil mahsyar menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ieu makna peringatan nu kahiji aya nu diinget-inget saha Kangjeng Nabi. Nu kadua makna peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah, urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Leres teh. Memeh corona datang tahun-tahun kamari ieu di dieu rame sok aya muludan Kang Haji. Rutin aya muludan. Kiai ngabahas naon? Poho gitu. Menilila ngahuleng. Pohoan. Makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan. Kan tereh rengse gitu mah. Lumayan boga dalil goler.
bisa aja jelema nyelap anti muludan, ngaharamkeun muludan, nanya di jalan ece kamarana ngabring muludan resep kene muludan resep naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enek atunya jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ke bau-bau sungut ecek urang mah teresep we tong waka ngaharam-haramkeun bener silakan Anda beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan betul supaya Islam tetap dalam koridor silaturahmi semakin kuat amin iyo mah teresep geus ngabid'ahkeun dolalah haram na YouTube aya video ceramah jelema nu kitu nu hadir muludan kabeh ka neraka astagfirullah si eta meureunnan supirna pokona mah daging hayam daging sapi daging embe anu dipencit diolahkeun dipake nyuguhan muludan najisna sarua jeung najis babi karena geus keterlaluan nu gitu cek urang teresep mah cicing bae senang syukur nggak seneng diem menjedog menyicing gitu naon sababna urang nu resep muludan tara ngahina kanu teresep nganu teresep sok ngahinaan wae ka urang ngaledekan bae atuh urang ge boga hujah ulah di Sukabumi di Cikampek nyelap nu kitu aya kang jere ka mana muludan eueuh ti ditu na Kang Haji wani eta jelema ngomong gitu ngomong naon ente bieu nya muludan eueuh ti ditu na Kang Haji Aisyah ira hati ditu pan ngahuleung dikitu kan maksudna naon Kang Haji Aisyah maksudna naon tadi nya muludan eueuh ti dituna kitu Kang Haji enak kuring nanya sia ira hati ditu mawa naon sia ti ditu panggih jeung sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun embung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu makana urang dia ulah ih meuni kitu nah naon teh kan eueuh ti dituna atuh sia iraha ka ditu ai can resep cicing nya tapi kan bid'ah Kang Haji naon maksudna bid'ah perkara nu eueuh ti nabina hukumna dolalah Kang Haji naon dolalah sesat kabeh nu eueuh ti nabina sesat kabeh teu bisa dibagi-bagi eta bid'ah teu bisa pokona kabeh nu eueuh ti nabina sesat yakin ente ngomong gitu yakin kuring nanya Aisyah aya di zaman Nabi oh dolalah hareupeun cekek we bari nyekel HP Android aya HP di zaman Nabi eueuh dolalah kaingkeun nya ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi tapi ayeuna ente ngomong ieu mah lain deui ngaji heula naon ge leres teh atuh ek dolalalahkeun kabeh mah maaf atuh Quran berarti bid'ah dolalah eta Quran dikitabkeun ngitabkeun Quran ngamushafkeun Quran bukan di zaman Nabi sudah wafat Abu Bakar Siddiq wafat pencetusnya adalah Umar bin Khattab ingin membukukan Quran mengkitabkan Quran menjadi mushaf nu ayeuna aya di imah di masjid eta mushaf digali asbabun nuzul make fatah kasroh doma di zaman Rasulullah belum ada patah kasroh doma tapi Rasulullah mampu membacanya dengan fasihat para sahabat yang lain mampu menghafal sebab di zaman Rasul Quran masih kan aya dina dada Rasulullah masih aya dina dada para hafidah sahabat-sahabat Rasulullah SAW aya dina tulisan-tulisan yang berceceran di mana-mana can dihijikeun dihijikeunana ide Umar bin Khattab dipanggil para sahabat-sahabat Rasulullah paling ahli tajwid yang pernah mengikuti Rasulullah diteliti ieu Quran diturunkan di mana ieu wahyu di Madinah disebut Madaniyah ieu surat di mana di Mekah Makkiyah asbabun nuzulna naon kejadianna kieu digali sadayana teu kaburu beres di zaman Umar bin Khattab wafat. Sabab Umar bin Khattab dina tahun 23 Hijriyah ketika sholat di Masjid Madinah dibunuh
ketika sholat di Masjid Madinah, aya penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab ke sholat. Dilanjutkan khalifah oleh Utsman bin Affan, maka dilanjutkan program Umar bin Khattab untuk mengkitabkan Al-Quran. Bereslah di masa khalifah Utsman bin Affan, sehingga disebut eta Quran Mushaf Utsmani. No ayeuna nyebar di seluruh dunia, aya di Indonesia, aya di urang, aya di masjid ta Quran, Al-Qur'anul Karim, eta Mushaf Utsmani. Bid'ah nyitabkeun Quran tapi jadi wajib hukumna eta bid'ah. Sabab lamun tadi gitukeun urang acak-acakan teu apal mana surat awal, surat akhir. Moal apal kulonan make disebut Al-Baqarah, sedangkan Al-Baqarah teh pan eta sapi awewena. Nah aya ngaran surat Quran sapi awewena. Surat gajah segala rupa, surat laba-laba, digali ku para sahabat sadayana yang pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tapi kan muludan perayaan ke cenah Nabi bid'ah. Betul, perayaan seperti ininya bid'ah dari Rasulullah. Belum pernah mengadakan perayaan maulidnya secara rame-rame kieu make tenda panggung sound system, can pernah. Logika sejarah baik, can pernah dibaca na sejarah. Rasul make tenda make panggung ngayakeun muludan, atuh pikir bae Rasul rek nyewa tenda ka mana harita. Can aya. Ai peringatan mah geus aya. Beda kitu asep perayaan jeung peringatan, dua kalimat yang berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Peringatan wungkul memacakeun maulid Nabi, beres salat Isya, imam jeung jamaah cek imam, para jamaah ulah kabaralik beres wiridan salat Isya beres ngadoa, baturan kuring 10 menit di pangimaran di dieu. Aya naon kiai? Kuring rek macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat memperingati maulid Nabi, ngagungkeun maulid Nabi. Beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Tu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid keheureun-heureun.